Hese neangan dulungan aing cara gatot kaca. Geus ya gelo. Heuy. Kamana Gusti teh jelema teh? Eta hareupeun kunyuk. Dekat Sirieun urang. Goblok. Na muatin tukang teh. Sudah tinggal ngaliuk. Setan. Naon heula lah? Urang reureuh heula pot sumuhun mangga. Hade pisan awak montok di canak lelempangan teh Pak. Odok sae teh. Lumayan teh ngaluarkeun karinget ubar kolesterol. Eta teh. Ulah bosong teuing ngewa. Turunkeun salira teh. Turunkeun Ya. 10 kilo mah. Calik heula kasep, calik heula. Aduh. Mangga. Calik cenah jajan. Komodo ugok gitu si eta mah. Kalau teh kawas ka Bapak. Di bawah apruk-aprukan teh kalah namahan dagingna teh. Kalau bikin nyemplung Gregrog. Kalah beuki bergud. Gregrog salirana teh. Jeung eta meni eueuh nu teu beuki dituangeun teh. Segala digares. Teh aya nu suda nya mah. Wilujeng wayah kieu ayi ah. Awi lu jeung wayah kieu kembali akan. Nuhun ah. Kumaha Kang Damang? Saperti kemarin. Tuh terima kasih. Bade ka Manura ieu teh Yi. Oh Kang teh. Sumuhun jajab juragan Panu. Oh sumuhun paksan. Kitu maksudna mah itu ngalaksanakeun kapalayerakana Ulah naoyong naon. Raden Dastarata. Sumuhun. Nya ge socana teu ningali da puguh kitu geuning da tos beger meureun. Ada normal Ya. ya. Kang teh. Hiji mangsa dewek oge kungsi di galentoran. Oh gitu. Disangki naon Kang teh? Teuing atuh. Disangka manuhara jiga naon. Mun calengok kemarukana dewek teh manohara meureun. Oh. Padahal manukwari mereka. Nya. Alah. Cing aya dina kakiatane kulan di perjalanan da tebih keneh teh lalampahan teh. Ye. Sae. Doana we dawala sumuhun. Emut karama na kapungkurnya Pak urang. Heueuh jang. Kandenan. mending nyeples nih mah. Laranya teh. Juragan Abiasa kerenyang Sarah baheula urang. Asruk-asrukan juragan Parasara eyangna. Sumuhun. Kandenan kulan. Oh bener ya euy, siling mah apa keturunan-turunan dek kaparoho deui teh. Cara das eta panjang. Kuat keneh memorina. Panjang keneh emutan Kang. Nya. Cing apa keneh ramana juragan Abiasa ke apan Palasara. Air ramana Palasara teh Palasari. Ta anak Palasari teh deui kolot. Hampura lanan cara rangkeul ya. Urut lelempangan jauh atuh. Ugu daing teh pamidangan goblok. Ieu leungeun nu kacida cangkeul mah belah kede. Okor mancing teh. Coba Bebel cing tarik. Bodoh banget. Ala kan jadi sorangan.
naon saya teh kumamun karena jantung teteh bukan tengel teh isi dunungan ulah tunggal tengel nah iya Pasti babeh teneungeul teh. Waduh. eta tegalak we itu mah tegalak kalurah tegalak Mantap jadi gitu. tiket eta ku dijenggut getek lain getek Getek aduh. lihat jeri di kono Jiwaan dari kana getek. Nyerakeun wa saudara. teuing eueuh kasieun ku kolot teh eta mah Eueuh kasieun. nepi ka teu dihormat ieu aing dunungan nepi ka teh diajen keun ka dewek eta dulungan eta teh pangeran putra raja nepi ka teh diajen cocongik sia Tong dibawa deui kan. teuing baung teh si eta mah dileuwih ti ieu deui eueuh pamawana pisan sia salah saurang carek atuh Karuana jeung si peleduk kan. liwar naker pisan sia liwar teh leuwih ti dorok do Aduh. naon sia teh naon noe sia teh ka aing sing dibentar guludug teuing Nang terang. anak pirakun nepi itu jauh-jauh namoan nepi curig sia Kasieun geus kehormat. sing boga pikiran urang teh da geus gede eta teh kolot kalau hormat hormat Hormateun. sarwana kan sia panuju sia tah kitu geuning jol ka uing itu pugu-pugu mun urang mah cicing namoan teh tukang teh suka teh ngaliuk jadi kali ya nyika sia nyika Pepoponang, pepoponang. Opo di bandara bodo di sakara deungeun Kumaha papa junganan. sakanula Kumaha nulunganana. sakanula edana Kikintiran. Kikintiran. Di pikiran. Di pikiran. Kikintiran. Dina bale. sarang kapedang Sisiniran kirang sae. ayo dileret cicing sakonapan aya kasieun ayo Kasopono. dileret Kasopan. yang buka jalan Sono monok. Sono nganjang. sono pati pandidan ayo dileret mah aya ka era Sopono.
kasopanjang songaruyong kajalan najan sono najan hemang di jalan lain-lain daun awi keadaan depan cerong era pada ada lain-lain baca diri baca dengan di bageran kuma papayunganana takkan ulah kaugaran kumaha nulungonono takkan ulah kaedan ah ngeten naon wa Siap. Jadi ke bawah keun aing. murukan terawas betul Nah, atuh ieu teh mun sarua. kata ku sarwa Alah punten engeran. eta kusarwaan kada ada hiburan wa itu Alah. Ampun. teh ngabawa kedua akang boga kaera ikut dunungan sangkan ulah kaedan kasoponok ieu aya kasieun kasopanjang songaruyong sono mono sono nganjang aya kaera di jalan lain-lain sugane daun kapok awi kabung tawuran lain-lain baga diri pahamah yeuh payunganana sangkan ulah kumaha nulungonono Oko era tapi nyumput Kopi duiteun. masih Eueuh wibawaan belegug. masih mahal Dengekeun. Sa! Hayang teh pegat kenya genggerongna. Duli genggerong aing. Ulah kaget euy. Di mana? Adio. Gitu tah. Wibawa ngaranna. wibawaan teh kusora we bumbu naon Naon teh tadi sada. Tong cekcok. Ulah kaget sia. Ka dieu atuh. leret menurang madu rek diuk teh leret nyar biji akal Boa-boa cing paruringkak bulu-pulu. Aya naon po? Lah, aya naon? Sawis agan mah di dinya we. Antosan dinya. yang urusan akang ya mah Si harapan gua bilah aya naon-naon mah. Bilih aya siku si ulung-ulung gelagak kencana maung. ya Ngamung maung naon? Maung di mana cing? Maung. Maung Bandung. Keokan wae ah. eta Acan keok sote. cekene ada karek babak pertama Da panjang kene atuh. panjang kene Ieu mah da jelema teh hayang meunang terus. Ya heueuh atuh. Ke 5 tahun deui ge juara. beres Ulah kaget. Manusia. Loh. Aya cikur sagede kieu. wah moal teu ka akang ya mah Itu nu tukang laja mun sagede kitu.
wilujeng tepang jahe bangsat ambak meureun Ambak eka batur bisa. Kamana Gusti itu jelema teh? eta hareupeun kunyuk Dekat Cirian urang. Goblok. muni naker kitu goreng patut teh sia coba Lain berukan marina kasep. assalamualaikum waalaikumsalam wah Agama nama Islam euy goreng patut oge. si Beda goblok dan malam. memangna agama teh ku beungeut Bener sih agama Islam. heeh Geuning teu mawa kenceleng. nah sia teh tak kitu tungtungna teh Tungtung nate kulang. ulah ngotoran agama teh kitu tah ieu mah dibelaan nyewa carry nyewa mobil nu teu puguh-puguh geuning diajakan cenah mawa kenceleng nyair ai geus nepi ka tol macing barareng beung lah lompatan geuning teh geus geun bae atuh Jeung saha mana ini? seueur kulan Syukur bagja kumbayangan. Mana dudungan mana? kan kaula ieu geura aya nu naroskeun Ya. Orang bagus siapa namamu hei? orang bagus nele Waduh anjir. Kasep jelema ieu. Asepnya juga abdi Jauh aja kah? Jauh ah. Sing lamun bener agama Islam ya. nah jijikeun agama wae atuh sia teh Pangihkeun tarucing aing sok di dapur. di dapur Heeh. Aya kopi jeung gula. terus Terusna cai. terus Kopi sasendok, gula sasendok, kabuskeun kana gelas dikucek make cai panas naon cing. ci kopi Aduh panggih euy. Alah, pinter sia mah. Panggih euy ku si eta padahal di negara aing mah kabeh jelema teu bisa ngajawab. Eta mah kreatif. IQ-na jeung Anu leuwih jero sia ku aing. Aya meri cicing di kolong. Dicalukan keluar teh mungun ka lagi gideung. Aya pek teh ngaheujeun biji we anu buleud hejo naon cing? nog Aji jika pagi euy. Nyan tauhidna jero jelema. lain teh kumaha eta teuing bacakeun teh tauhid cenah tina komik nyokotna. Cing Aisyah. aya benda sagede pepentul hulu korek api siki korek api pepentulna geuning Heuh coklat. heeh tah ieu mah bodas Terus tapi majuna ngablesat di dieu ka Jakarta teh ngan ukur saparapat jam tarik tarik anjir setum. leutik sagede pepentul korek ieu korek api belegug bodas Oh gedenya. Jadi nu ku aing mah setum mah gede atuh teh mah ieu mah leutik Gehu.
gede kene nyiru nggak gedean deui atuh sia teh oh leutik mah leutik bus siapa Sukro gede kene wah jero euy ilmuna euy naon atuh taluk remeh nyelap dina kapal paingan ngabalesat atuh ka dieu sia tong ditarucikeun goblok nu kitu mah tuh paingan lieur aing lain akidah teh mah goblok ngaheureyan aing teh mah aduh alah geus sebut lah dawala abdi Bapak maneh di mana disumputkeun ku abdi ditu da sok-soakan jam ulah gampang stres parantos sepuh punten sami sareng Pak Haji Sidik nyuk sumuh nya benten eta sepuh uang bagus asa teh dawala nyebut uang bagus teh nya kadunungan atau bagus-bagus gitu mah daka mah jelek piraku ari ka akang mah sopo harane he ngaran kaula teh Pandu ngaran manusia uted Pandu wong ngendi mu kaula teh saking Astina aya teh saking naon saking kubutuh aing mah heeh da jawaban engge kahayang aing teh kitu bener euy bener jujur saking gua pagawean saking Astina arep nang ngendi saiki kaula teh rek ka Mandura milu sayembara bener ya syukur ya lah cenah di Mandura teh seueun sae Gusti atuh ngiringane sayembara cicing sia apa sampean lamun ngaliwat ka ieu tempat dina harti geus milik kaula nya da ulah cik aing oge begal dah eta anu tukang resahkeun make dalih agama agama teh dipake kedok bener kan ieu teh nyeun kaonaran da ieu nu bakal ngaruntuh-runtuhkeun ngaran agama urang teh bener nurunkeun wibawa agama urang teh kieu pasrahkeun harta kakayaan nu dibawa dibikeun nuhun teh dibikeun dina harti sampean balik ngaranna kan naon pot ku abdi dah ararat teu abi leungeun ye tos heubeut teu neunggelan jelema nya linu saminggu teu gelut teh bener akang mosok larikeun awakna ngagos aing pajar kitu linu saminggu teu gelut aduh leung lamun pikasieun mah da sia mah lain pikasieun aduh tapi serius teh anu simpati kasih ada aing meugeuleuh hayang utah aing menempo sia teh kitu nu geuleuh mah da nu ngewa mah kitu kan nu ngewa mah kitu nya tiga nu kudu wibawa lain muni kawas anu pinuh wibawa we bener pas pinuh ku komaga we awas ya ku aing dinu poek di Ciwit ya ngancam nepi ka teh sieun gitu suka dari dia kan alah awas ya dinu caang ge ditoel ku aing toel aing teh mah dak bareuh awas ya dicai di kosokan lain meni asa pang benerna geuning ada buta barunya ada buta ngaranna ge buta hate buta pikir dan jelema kitu mah dek dipasrahkeun apa moal Raja Punggawa dah ya sampean ngayakeun ngan ancaman model gitu Pandu moal ngejat satunyang beas ancur lebur papan kari tulis teh aya halanganana sabab sampean anu sok ngaganggu kana katengteman masyarakat mun itu jiga ambeknya ngomongna teh dunungan aing awas si mana kan bareta we aya dititah tunggu pare jeung aing kumaha kan
hayam hayam teh lain lumpat kalah ngising Kalau mawa karung. Kalau jual pare ayam. Adab ke hayam. Dek ngalawan sampean gakula. Ya apa kon wani marang aku? ora wani teh ngapakulanang koe lanang Aji mula ditegak kadijaya. suram rata jaya merata Modar sampean. ayo singkilkeun baju lengan kenca jeung katuh Sawios Gusti ku abdi. aya tuh baturna teh waku sia Ayah. Hei, kadieu sia musyrik. Kafir. Asa mau ke akang berarti teh. Kita salat. goblok Aing mah di BPAK. kawas nyaksian hirup aing Urang kenyaksian sama poe. Ayo. aling pot doa nak bejakeun ka bapa maneh nganga wilujeng sawios atuh ku abdi urang seueur apan loba kada cing ati-ati Sing waspada we. jaga ti tukang besi anu ngadaon ngabongohan ka kaula siap Sing rancing. Naon sia nyawa kain kunyuk. ka abdi keun wae lah dagor ku abdi nyingkah Nyingkah goblok. permios atuh los Goblok. Bari teu jiga. Ngabongohan ka aing. Bari teu jiga rek nengeun akang. sawios urang sing hareupan ku abdi mundur maneh dek naon sia Naon? dek naon kapangi aing mah Ada lereng. Lereng sebentar. Bangsat maledog. Aing budak baledogna mana sia teh mah pas. Ngahacurikeun si mah bagus. Nuhun ditampi ku kaula. Aya pikir sae naon ye ku Aden Banteng. Aden banteng ya. Aya naon-naon diteungeulan ku Asep Banteng. Oh, percaya ka sia. percaya Mi nelayan ge macam-macam. Bilih aya nu macem-macem sok. Asep Banteng, Udin Batak aya. Oh ya, nang pelek aya. Yan Tobadak aya. Aya. Wah, Ali Pelek. aya. Darya Orner dia aya. Nya. Si babak toy. Kajangakeun. Nuhun. Percaya. Aya naon nya dagang. Haji mun bau jengkol aja teh. Eta kan Anak. nangis ngadahar naon eta teh atuh. Mane ngajahar jengkol geus ngakanaon udang. Udah Jauh ngakan udang bau jengkol. Bau jengkol. Apaan dicampur? jeung kuda laut. Ya hajurikeun si mah bagus ulah gusi. Hak nuhun. Mangga aya pikir sae naon ulah gusi. Jeung capek kerah aya meeting. Sore ram anak yang manis janganlah dibunuh. Kalau dibunuh silakan urang bakal dibui homo aya cinta segitiga.
lagu batur nepi ka diruksak itu. Lagu cinta segitiga deh. Lagu naon lebih teh lagu toka-toka. Ai mana bisa ngalagu? Bisa cincok. Dengdelet tumila reungit tuma, tumila reungit tuma, tumila reungit tuma. Oh sayang. Boneka peot. Coba. Rupa-rupa siapa mau kejeng boneka cantik jadi aing nya ho. Zaman Elia Kadam. Oh, zaman Deli Suryani. Oh, Kadampet atuh nama. Aya pikir saeuy naon bulan Gusti. Kieu bewarakeun ka batur-batur sampean. Yen kaula ayeuna deh lunta deui ninggalkeun ieu nagara. Ketahuan. Pacaran lagi dengan si ayah. Si ayah sakit karena pacarnya kawin lagi. Asal ceweknya. Mereka mana? Dari lagi sampai. Kawin nanti menitu beja-beja. Pantes gini itu beja-beja tidak gening goreng patut. Sampean apa? Si Bima nepi kadanget ayeuna teh eueuh pakarang anu terang. Wah, leres Gusti ampun eta awak si Bima. Keris teh mah tuh. Abdi kamari cikeneh aya senjata anyar surulit ngaranna. Sarulit merenya. Mana apa? Surulit. Apa? Naon? Di mana jelema aya goreng hatene teh surulit. Eta mah sarulit atuh goblok. Sarulit eta mah tuh. Kabina-bina teuing. Ai sarulit mah di mana aya nu rame geuning sarulit. Sarurat. Suit eta mah suit. Ai suit mah ieu anu beulah biwirna. Ai sia. Eta mah Saung, eta mah saung. eta mah rarengat atuh. Saung eta. Ai saung mah di mana usum hujan sok jaradi gini di kebun sampe. Suung. Suung teh mah belegug. Nah, saya kapan ini punya pindah teuing. Ai suung mah di mana eueuh naon-naon. Suung. Sia teh. Ai suung mah jalan cai gini. Babaturan got. Kuluwung teh mau belegug. Jauh-jauh. Kuluwung. Ai kuluwung mah geuning di pemajikan urang ge aya. Geus tong diomongkeun tah mah. Eta mah Sumarni atuh. Tah ku ayana si Bima teu teurak ku pakarang teh nya aya beja tilu menang dipercaya. Goh. Eta. Tah. Cing atuh Gusti kulan. Da abdi mah parantos beak dengkap usaha je. Ka Bapak Yusuf Effendi abdi cekeng eta namut keris. Dipasihkeun ku anjeunna jangan ditode-tode teh kerisna kalah potong. Teu mampu. Abdi anu ngagentian. Nya. Teu mampu. Naon. Banyak keris dipake neuteuk. Potong atuh. Naon kitu mane keris teh? Keris mah lain panyakit ning kana beungeut sok narokno. Kuris. Jauh-jauh atuh. Ya, Kuris. kuris mah sok dirujak. Hiris mah. Lamun hiris diharudung. Eta mah tiris atuh. Ya teh. Geus. Kuris.
Hai tiris mau pansok di jero kulkas tiis da kudu bisa ngabedakeun atuh. hai tiis mah gimana ngabodor teu rame teh tiis Isen. eta mah teu nyari we teh mah Jadi wayahna kaula rek ningalkeun deui ieu nagara jeung lanceuk kaula. oh sareng nen patih Ya, sumuhun kumaha cenah saur endang patih teh Aduh, cing saur cut memei teh kumaha. dek usaha bareng gawe jeung kaula. gawe bareng dek koalisi sae Beres koalisi mah. Sugan benang sabab lamun teu dibabuk kulayang jamu sekali musada. Jigana yakin ratusan tahun oge moal teurak. dibabuk kunaon cenah Disabuk dibabuk heula huluna ku siswana. Raisuana layang jamu sekali musada. Jamu Dengekeun. jamu Beli teh sia teh. nyalakeun batu da maneh nu kitu mah Baralaga lah. dupi eta layang jamus anu bieu teh di mana ayana Layang jamu sekali musada teh kali musada di mana? Ayana teh di Amarta di dulurna kene. saha nu kagunganana teh Yudhistira. Raja Amarta. Yudhistira mah atuh eta mah di rumah sakit di Cimahi Dustira teh mah atuh sia teh eta teh ngaran rajana Amarta Di eta pisan pusaka teh hayana. aduh teu kedah sareng abdi Teu wayahna nagara tungguan. Wayahna si Bima tungguan bisi ngencar. wah ai perkawis nungguan si Bima mah aplusan bulan Gusti aplusan Perusahaan we sajam sewa. Kumaha kungsi dibere dahar daek dihakan ku si Bima. teu daekeun Gusti di pasihan roti Kalau di alung kalah disepak hamburger diantep diantep burukan teh. eta oge ku abdi di pasihan fried chicken Wah, kalau ka di Beak chef nama nanging sana ku si Bima usaha. ku anak abdi we dibere martabak ka pamajikanana. jadi gegerungan si Bima teh bari tapa bari puasa manehna teu nginum teu daang teh dedak laga mana teh sia sudah dek Lagam suradi. najis deh kaul Jampang. Jampang kulon da Jampang mah kulon rezeki kadu panak gitu najis. baru di mana madon oh bojeng dek teu panggih ngeuy Lewek teh deh. Wayahna tungguan di saat sana kula datang mudah-mudahan we eta layang jamu sekali musada teh bisa kabawa. dadahan Gusti nyoanakeun abdi teh rek maca gedong dhuwur kali sabung nya Pagulingan sepi ah. batur memaca Yasin sia memaca gedong dhuwur kumaha aing paingan sia mah da kitu wae da kalakuanana paingan tiba heula teu payu-payu dagang lotek Aing kana Yasin teh apa gedung duhur apa? Bisi aya siku sululu gelak mau ngamuk kajah mata wayahna jaga cibener tingkatkeun ronjatkeun mangga Gusti da upami di perjanten mah nini abdi sareng aki abdi incu sadayana parantos gempar panyakitna anu DBD Bede, flu burung, flu burung flu babi, anu flu tulang tulang, flu kan. anu cikungunya Anu kecil. aya pangap penyakit cikungunya tong boro cicuyunya cijagra ge aya
aduh nyaan Gusti anu nyeri panon teu cager-cager Aya. Can kecing manis. nya penyakit kolesterol Kolesterol. meureun sia teh kolesterol nah Aya samburan. tah kitu kulan Gusti nyeri euteung aya muntaber penyakit oneng Koneng. Diabetes. oneng Bisa. penyakit oneng mah waduk Didegete. penyakit liver Liver. nu bener Candara. aya penyakit liver aya lain liver mah anu ngajaga gawang ai main bola eta mah kiper Kiper. sia ai kiper mah anu teu percaya ka pangeran kafir eta mah belegu Lain jauh-jauh itu. Karena kiper karena kapir. alah sakitu wayahna sae mangga Gusti ku abdi bade dilaksanakeun ieu pancen wayahna bral lumampah jaga si Bima jeung jaga ieu nagara bisa aya hal arti hareup Oh, bolot-bolot teh. aling Aling bere jalan. tong halangan jalan aing anu rek ti heula ini Bere jalan gayang jatuh. kadinya jalanna Malibir. bade ka dieu mangga Malibir tak kasih si ayah atuh. agawir euy Kawin. Balong aja. balong Balungan. ka dieu ya punten Lain lega-lega jalan itu cegerangan. sumuhun kulan Gusti mangga diestokeun ku abdi mudah-mudahan nu bade angkat ka luar nagara cintiasa mulih deui ka nagara kaula kalayan hasil anu mencekil ya abdi oge pada permios kulan Gusti nanging abdi teh nuhunkeun saminggu mah bade cuti heula Tuh, cuti. naon maneh bade nepungan ka Bogo boga maneh ka Bogo boga ka Bogo jauh mentas laut leuweung gunung tapi ape teu bingung cukup halau na telepon Pulau kuring di Pulau Jawa manehna teh di Ciirateun Pulau Jawa kene belum boga ka Bogo deukeut kahalangan ku jalan raya tapi ape teu bingung cukup siligupai dina jandela kurang siliki cepat Cukup kalian agama. dadali manting ipeting ngalayang kangus Aya naon urat teret. Naon jo huhu. Walah. dulur-dulur Aya naon baraya. nyuk curug suku gunung Juk 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 juk. Juk juk juk. tuturubun subuh-subuh Ngajuk juk lemur batur. ngurung ngojug-jug Lemur batur. suku gunung cupu bledug Beleduk. Belum beleduk di dagor. aya bom hesek ayeuna alah lain urang sararea kudu bener-bener ngajaga lemur
sabab lamun teu kitu urang sarerea bakal kacolongan. Kacolongan ku jelema oknum-oknum masih kene diarudum. Anasir masih kene balawiri. Lamun kacolongan teh mah urang yakin bakal menang teguran ti dunungan heuh. Ya cucungik buuk mun dibaong kieu. Jaga pribadi lepat naik lagan dosa loyo jaga pribadi yo betul Berineangan ieu, berineangan hakaneun da aing mah hakaneun teh bancet. Kabeuki teh kakara wing nikmat dahar lamun geus ngadahar bancet. Muncan panggung jati diri menghirup silang-silang
menikah reung sorana naon soalnya di nuki aya sora doser Bot tah Ada PCD Rapli. ini sora kayu putih Cebot oh toke bro Bot oh wah dagang omak meureun angin gede ye ulah kaget Bot sora tutup tarason Cebot euy naon teh belentuk kitu inget tuh apa bisa dedengean Cebot atawa manuk beo Kompak sih di Temalan. Cebot euy gimana euy oh sasing aduh saha ge euy Itu almarhum. teh sada Kang Kosin kau sih dengar Penting ieu mah urang lahir urang we. Cebot siapa gimana euy Sasi lain. sasing tong heureuyang dewek euy dewek keur bingung ah diluweung ge mah bawa-bawa deui oh kadekang Bukan kawani ya. keur kieu teh datangnya alien alien teh naon jo alien makhluk luar angkasa alien teh oh turun ke dunia bolehnya kan apa sih luar angkasa luar mana angkasa teh belah mana kadipaten bedi tuh enggak ada Si Azama dari alien. tibayah teh ngulon oh alien teh eta teh luar angkasa teh nyaleung we kedatangan alien mah aneh heeh saha nya lu teh ngaka Dari sorak itu tapi hidung kudu apal. suara saha teh nu tadi teh euy Paling si lain. temongkeun wujud seuing lamun nyaman untung nyalukan ke kajauhan harinya mah laki Sopan. nah memang aing teh sieun Etika pakai. aing teh hirup teh keur nguriling dengan tanding hanya cerang aja serang dengan lawan aing saumur hirup canyaho digetih sorangan wah sok pangdodetkeun beuteung aing aing kudu ka rumah sakit mah Harus ilmu nang tangteng. oh iya ona emang aing teh sieun Kira-kira lain mah itu kemana? aing mah dulu di dunya saha nu jago tunduk aing mah percaya di pinggan Dani aya jago ngaranna Gatot Kaca eueuh depat tah jeung harapan aing mah Di Jemrod wae. emang aing sieun ku Gatot Kaca Oh, Allah jebrod ku aing mah cadu kudu mun kecil geuleuh aing ada cacar Gatot Kaca teh nulungan aing bager eta teh ATM kasep ongkoh udah sampai rupa hade teh eta. berehan ongkoh waduh hese neangan nulungan aing cara Gatot Kaca ngeus ya gelo heuy aya karewaso ngeus ya ngeus kan pada ngahapunten ka abdi ngeus nah sia geuning ceurik teh biji cimatanyaan bisaan maneh pun bapak udur kudu naon pun bapak teh damang Sakit. bapak maneh geuning oh aing teh babarijo Cipanon punten ada pun bapak udu atau damang bagja ada nuhun ada Anak jin lagu mudah-mudahan akan cing panjang Yosua akan mempeperihan pun bapak itu damang Anak jin lagu sedih, anak
Agan ninggalkan sirah abdi wae. Saha dia teh. Lu seuy. Weh, geuning si itu. Ketemu lagi ya. Wah. Di mana sia teh bieu teh? Ku aing ditotokeun teh sugan aing modar. Urang moal colena. Gerak-gerak di warung. Nah, teu mawa kerating deng. Di dagoan ku aing mawa bubur ayam. Bubur we. Nah, sia teh bubur mah paragi cangkeng. Kayak gitu. Bubur gitu, bubur ayam, bubur memaot. Mau foto lontong. Maot mah gugur. Gugur maut mah. Cing, ai gugur mah ngabeledug. Jelegur, jelegur Ngabeledug mah jurig. Saha ngaran anjeun? Ngaran kaula Jabang Tutuka. Wah, kesuartan. Jabang bayi. Jabang Tutuka. Gatot Kaca. Gatot Subroto. Gatot Kaca. Purabaya. Puru kuntul karitungu. Purabaya. Hancing Jaya. Kancing cetet. Kancing. Carekeun. Ngerikat gitu aingnya. Nak kis lebih kapas gitu mo Matak teu keuna ge rikat aing mah. Kancing Jaya. Krincing Wesi. Krincing wesis. besi Krincing Wesi. Arimbi Suta. Harimbi lapar. kayak ku beres Refleks gitu aingnya. percaya lebih kapas we Arimbi Suta. Bima Putra. Refleks gitunya. lebih kapas we Bima Putra. Badalungan. Badalohor. Cepet gitu aing. lebih kapas we Wani marang aku. Ora wani dening ngopo. Acan. Nah, dengit. Coba maju kurang ajar. Ayo pada. Geuleuh ti tadi kene aing kasih aja. jadi jeung si Huis mah Saha ngaran sia? Ngaran kaula. Saha Semar Suta. Semar Suta. Siti Ragen Suta. Siti Ragen Suta. Jokowi Bagong. Astra Jingga. Sepot. Sutisna. Abdullah. Uned. Anjing lu baru baca ini saja. Modar sia. Musik sia. Modal sia. Anjir bisaan euy. ya gitu Leutik-leutik. Iya. Weh. Anjir berat euy. berat Alah. berat Wes. berat
Ya. Woi. Aduh, eta Rika teh gitu teh mah. Sangka euy. Tukang ulin atuh. Woi. Sok sia. Alah gelo aing ditotong. Aya naon? Woi. 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 Lieur kan. Ini digawang kacida siapa jenggeuleuk kayaknya. Oh. Woi. Woi. Alah lieur euy. Moal teu ulang lu. Naon? Boa gay sia teh. Homo sia nya. Weh. Pek anjing pek. Homo dititah sia mah goblok. Mau diasongkeun. Ampun. Mau diasongkeun. Weh. Nyimpen barang di petean di sana Aya naon duna treret kulang? Beungeut aing jiga papatong ya. Jiga papatong besi. Ya, ai soca bolonton. Da kumaha coba beungetan geus kieu jadina. Ya, ai tarak tiga sikino we. Jiga anak Mang Samsa. Ya. Ai nyupiran teh tarak kadeuleu isirahna. bosan noy Beungeut aing jiga si Dodi aya papanggih jeung ka Bogoh kieu. Kaget beureun. Alah, Ai si Dodi keur bawa kucing. ayo luhur. Ege kula. Bawa pasul parang ka dieu de, urang ngababa dieu kiri nyuh. Mangga. Menang sabaraha hektar ngababa teh jeung ayeuna? Kurang leuwih kana 3 hektar. Jatah mah 5 hektar. Asih. 2 hektar deui tah. Wing 1 hektar ah. Melak naon maneh? Akang naon? Arek melak kopi. Kopi? Heeh. Sok di dinya bonteng atuh. Banyak kopi dipelakeun. Nah, sia naon kopi teh? Apaan kopi mah di mana urang panas sok dipake dina sirah. Topi. Tamah topi. Oh. Ai topi mah di mana urang geuning boga duit diinjem ku batur-batur teu mayar teh ka topi, katipu. Nah, sia teh. Oh, Katipu beda deui topi. katipu ya? Katipu. Lain beas ditutu dileutikeun teh katipu mah tipung. Tipung teh mah. Tipung jeung ditutup. Ai tipung mah lain eta sangu anu koneng teh geuning tumpeng teh mah. Tidak tipung kana tumpeng sia teh. Bagi jauh teh. Ai tumpeng mah di mana urang HS geuning suku sok ditumpengan ku pamajikan ditumpangan eta. Ditumpangan. Beli jauh-jauh. Ditumpangkeun ditumpangan. Nah sia teh ai ditumpang mah lain dikenyot beuheung dicupang.
jauh. Supang mah lain kapal anu aya anu muih teh geuning kolecet capung Capung. eta mah Oleh helikopter capung. eta teh Mending jauh-jauh. ai capung mah geuningan di mana urang dek ngagajeleng teh handap ka luhur gleber apa capung ngapung Ngapung. eta mah beleguk Ngapung. oh eta mah ai ngapung malah ini urang ti beubeut kana gawir ngagebruk teh mun jauh ngapung kana ngagebruk Jauh apa tigolitik kan. kuring mina kaciculan kagaka minum pamita Aing Kunaon? kalira kedah di jaring. overacting siapa goblok Loba gaya. kaleuweuhi Logai. sidik Allah oge teu resepkeun ka jelema manusia kaleuweuhi teh sia udang elah teu kudu nginum hayang lieur mah euy kikituan tuh sarua Kuriringanna tiang listrik. menang sabaraha hektar Gitu. hektar oh da letakna kitu situ Dana ponok sih temen candel. Neng tet sengalina sabaranca aya kalira. naon maneh jadi Oh. naon teh oh lagu Sunda Lagu Sunda Sinyur. Lagu Sinyur. cager maneh alhamdulillah cenah teh Itu lagu heot sih temen tuh bisa. baik ke mana ayeuna biasa ke mana syukur atuh lain mana apa di eta we di arah-arah suka Tidak lempeng. seuri Bubuhan siapa boy ulin aja manehna. alah dari mana saha ngaran maneh saha ngaran heeh saha Uut lain Udin Lain. saha tadi teh Ode. Uken Lain. Dodi Lain. cek Heri Heri Gunawan. Hari Heri mah naon besok ngaji Oh. besok pangaosan Pengaosa. Heri. Cep Heri. Assalamualaikum Umnya. Baheula warahmatullahi wabarakatuh baheula ke menang juara Pak. gitu ayo jadi mana teh lain Heri saha Oh, Ocit. saha oh goblok tong ngambek atuh Ocit. Osid saha sing atuh kumaha sugan aya lagu begadang jangan begadang oh oma
ngaran mana teh oma aduh si goblok oma ngaranna Beda laguna lagu Oma bener Kapanggihna teh tina sok lagu. urang mana mana Orang Cileunca. oh mana bi teh Cianjur Lain. mana Cisewu Cisewu lain. Pangalengan Lain. Cibekok naon atuh Urang Santoso. sijok lagu aya laguna lamun maneh oh aya naon orang Bandung bener Urang Bandung. bener Kapanggihna teh dina lagu. di mana di Bandung na euy Lega Bandung teh hah oh ujung berung Aya kolot. daya kolot ranca ekek Cigereleng Banyaran. Banyaran lain Soreang Ciwidey naon atuh ku lagu lagu deh Borono Garing oh Majalaya Beda Borondong buatan Majalaya teh mah. aduh ai kahakanan maneh naon karesep teh kabeki Oh tahu. kupat tahu naon bi teh Taso. soto lain anjing tong ngambak atuh si teh mantap naon atuh Bubur ayam. bubur ayam Lain. Naon di ucing kane ku sia najis goblok aing ah lain pada ngambek teh tanya. naon atuh lagukeun sok aya laguna oh iya naon Colenak oh colenak alah ikan resep kukut naon manuk naon Oh Hah? ekek. canggurileung naon atuh Ekek. ekek entok manuk komeno tikukur Lain. merak Lain. hiur kutut oh buek oh anjing suara buek lain gitu anjing Banyak buat gitu. Katipu nih Pak itu. Nanaonan teh kostum. cing atuh kenangan aing teh goblok Sakitu kenang beberebetan ngan teu uing hayang iga teu dikenangan Ngan teu balai. siap pugu dikenangan bieu teh simpang bejakeun ka tukang kenang hei Naon? kenangan hot Apaan bieu di kenangan? eta sang hilang kenang beberebetan teu kadenge hah eta kenang teh teu beberebetan hayang dibayar meureun teh tukang kenang teh tekang kenang sadua-dua berjalan rempe ping bejaan biar teh dikenangan belegong Sok atuh aya kau. teu hayang aing barang bere kanu kitu Sok atuh ngeunakeun kana hate. cing kenangan euy Oh sok. Sok atuh sakali deui bisi majarekeun dari kenangan. mun kita tadi genah kieu dulu aduh aduh Ampun, Kang udah di hari ini.
alah bilih capek mah atos alah alhamdulillah nun hebat tukang genang euy teu dikenangan goblok saat itu tukang genang teh ngaranna Berlin aduh Udin Berlin aja urang mana teh euy Banjaran waduh jauh atuh Garut mah coba Budak halo bolot musingkeun pisan ieu jigana TBC aing bebarengan jeung nu kieu ye adi beteng sinen damang sae uluk teu sabaraha dinten nya si anjing Assalamualaikum Waalaikumsalam jawab atuh ulah nepi kamu badir tah agama teteh agama ulah kudu beunang di lalempeng Waalaikumsalam kitu sok tadi ge pada aji kitu Waalaikumsalam his lain haleluya Waalaikumsalam aji kita tadi ge kitu goblok di agama nu pangalusna iwati Islam inna dina indallohil Islam waduh heueuh aing ge nyaho aji Inna dina indallohil Islam lain inna dina elep lain inna dina indallohil Islam heueuh anjing aing ge nyaho diuk sia diuk syukur aya cara lager mah sae sadayana oge ulu naon sabaraha dinten naon diuk goblok bapa maneh Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun geus sabaraha poe nyaon Aisyah ulu 7 poe kiraon karunya atuh maneh jadi budak yatim meureun teu paeh haji naon panjawatna teu paeh liper teu paeh ajeng cilaka ieu barunya ai kitu teh karasa sautang saeutik teh buru-buru bawa atuh ka rumah dinas si anjing rumah sakit anjing lain rumah dinas lipernya teu maot anjing doakeun atuh mudah-mudahan tuang rama nya cing ditarima iman Islamna urang teh milu bela sungkawa teu maot anjing musik geus teh teu maot hawatos atuh panginten tuang ibu raranaan anjing keun bae tong dicengceurikan da geus nasib beureun heuh lamun ki parah anjing doakeun anguran tuang rama mulihna ka jati mula ka asa teh cing di tempat kiri tempat anu nikmat mugu Allah anjing tah gitu amin gitu wah beuki parah ai bibi manen bibi ieu mah pengalaman bibi kumaha bibi pengalaman anu kaalaman ku bibi baheula keur umur atanapi keur dikandung 7 bulan ku indung Dikawit tah. leres ieu mah sejarah bibi Sejarah keur dikandung 7 bulan ku indung terus ditinggalkeun maot kudu jadi bapak bayangkeun ku nen bener. geletuk bapak pupus bari jeung hirup heureutpakeun pungsat bahan indung bapak teh Dia keueuh ragap teh aya teh. ieu keueuh ragap teu aya jauh ka sindung kalapa Hirup ku panyukup gede ku pamer. hirup ku panyukup gede ku pamere Indung bapak teh. dilahirkeun umur 2 tahun kadunya geletuk indung maot Diningalkeun dek teu prihatin kumaha bibi cobi yatim piatu nungul pinang atuh kitu mah. yatim piatu nungul pinang bibi teh Daya lieu khawatir ku tatangga eueuh nu ngurusnya kapaksa apruk-aprukan nepi ka jadi pengamen jalanan unggah parapatan ai lampu merah kakara menang duit sapeser sagoweng nya biasa nyen ket manyangkeun hirup teh nepi ka turu belimun ditiiran dijieun kecerek unggah supir eureun teh pan dina lampu merah teh pan bari ngalagu mobil butut mobil butut buatan baheula menang duit. lain menang duit kalah dibabuk pan ku supir Nah, da puguh kasiniran da mobilna butut oh bisa jadi. mobilnya spionan
balik kalemur bibi teh marukana teh umur 8 tahun aya nu merkosa di kebon jagong Nepira ku tukang ojek teuing da mamawa arit keur ngarit meureun iya obat teuing bibinya teuing ceuk bibi oge Nasib bibi mah. umur 15 tahun sapeting teh kulimaan nya Untung tuh saya kaya pun malah beh dieunakeun mah beki kolot mah jadi tibalik jadi bibi nu sok merkosa nah eta ieu atuh da eueuh nu merkosa 3 poe teh nepi ka jangar teh geuning kana hulu teh heeh kumayeuna teh. tah ayeuna teh bibi teh keur jangar teh marogana Paingan Pak Haji Nang keur sakrat dae. nen nasib bibi mah ulah kasorang ku nen mah Ulah. keur sabibieun kunyang sarana tekanan ekonomi bibi mah nepi ka teken digawe ka Saudi Arabia jadi TKW Bener sesemet bibi we. yang buka rezeki di sana hayang boga rejeki Bener sesemet bibi we. yang buka rezeki di sana hayang boga rejeki teh nepi ka kitu teu pira eta teh hayang kabeurit pelenis Duduh teuing. yang kembali ke HP hayang ngasaan digengge tiga ban maksudna mah hayang acting cara batur hayang kabeuli HP tapi kaki itu kabeuli bibi kabeuli ngan didinya disipatat anu ngagarantung teh nu bodas teh geuning sampeu eta basanes HP atuh tape kitu di Arab teh sugan teh ieu jelema teh saroleh kabeh geuning aya we nu kurang ajarna Aya wae nya. Kumaha talalakon di Arabia teh? boga dulungan teh guru SD Kasep garwana teh can gaduh putra anjing-anjing angkat tinggal salakina di imah teh ai bibi keur ngepel we kitu tah anolekat. Ngahaja digan anolekat. rarasaan teh salakina oge nya carogena teh tos angkat boro bibi teh da ditu mah kudu dijilbab ya kudu dicadar Abri anolekat. ai eta teh kotor dadakan bibi teh ku bibi teh dempel bari jeung boleklak ping-ping kemana karep Sangeunahna si horeng aya nu nyawangkeun dulungan pameget cacan angkat. meureun kabita nempo ping-ping bibi Olo beri yo gabrung teh ti tukang ngabekem atuh dipangku. bibi dipangku dibawa ke tempat tidur Olo bari curugna teh dikana biwirkeun maksudna mah ulah cekcok jempe dirangsadan tah baju bibi tah kudunungan pameget lain mun urang enta tulu ngajarit nah ka atuh lain menta tulu ngajerit menta tulung ka saha di lemur batur dawuh nu wawuh Wono wawu ngajarit ngajerit oge kalah beak tanaga meni jempe we da puguh genah ongkoh paingan ceuk bibi oge heuh isukna kalah nawaran tuh deui. isukna ditawaran dewe ku bibi teh Mana merkosa deui. apa urut cing ini Ongko pamerena gede sama ngeuna. berkesan bibi mah diperkosa ku urang Arab inget wae nepi ka ayeuna teh neng Sarua jeung si Dedi Agil. marukana naha naon bibi jelema jangkung gede maklum bulu dada teh pinuh atuh Waduh keremet. awas make helm godeg teh ka dieu tah tuh kaproko bobogaanana wah Suka si Benyang. spektakuler Sama si Benyang we nyakitin apanya. jeung eta gerakanana neng teu sangka urang Arab gerakan kumaha anu sok disaurkeun ku Pak Haji Apo di dieu mah kejeung aya gerakan ajul gedang teh aya di ditu aya gerakan entep senok kapal miring santok bogo karecek marmo bangkong sapintrong karecek marmo lele ngajeng jehe karecek marmot
eleh deet dilawan tak ku bibi ku gereyem nilem ngajengkak tak itu mah Kerenyem di lempi. marukana gereyem nilem dikombinasikeun jeung santok bogo waduh neng ngaburilang nah bibi menaker pisan jorang teh sanes ieu mah pengalaman Pengalaman nu ka. nepi ka kitu tah pengalaman bibi ku hirup-hirup geuna ku hirup hayang senang Hayang senang. hayang boga rezeki tah ulah ka sorang ku nen mageulis bager wah Sabibian. sabibieun silaka doraka na bibi mandanga doa ka pangeran teh Gusti nyangakeun abdi panggebruskeun ka neraka jahanam rumaos hirup teh ngancrut eueuh da dasar agama tak neng mah aya Polos pisan di sini mah tadina mah. disebut oge bibi mah sampah masyarakat ye ka Cikoneng ngaliwat bibi mah sedih Rek ka pasar tuh teh. eueuh nu nanya tah kaum ibu teh ka bibi naon sababna da nya kitu meureun apal kana kalakuan bibi Nyebut oge geuning. ai ngaliwat bibi teh moro kana cingkara ceuwis ta urang Cikoneng pajarkeun teh tuh cenah tingali si hamur kanyut ngaliwat nyebutna oge hamur kanyut da eta meureun salakina dume salakina geus ngasaan bibi apa uninga neng Bandar Doma Dayat Teh geus kesan bibi teh teh. ah mimiti diperkosa teh ku eta Pangminengna we teh. Tama sok di beja-beja di teh. Eta kesalaki batur teh teh mah. marukana aduh ampun bibi ulah ka sorang ku nen manen ulah dumeh bogoh ka lalaki teh ulah dumeh gede pamerekna der kahormatan dibikeun saacana ngaliwatan hukum tikah naudzubillah summa naudzubillah neng kade neng keuneh ku bibi cilaka dorakana mah neng mah entong komo gadis-gadis urang Cikoneng mah cing saroleha Saroleha. atuh ka ABG lalaki nantong mah kejeng merkosa hayang mah kawin heula we lah era bisi abus kana buser Nya. Bisi asup kana patroma. nama baik kampung jadi tercemar teh kitu teh marukana teh Bisi asup kana buset kayak buser. aya jelema begang-begang datang ka imah bibi lungak longok ka pipir manawi aya nu ngisah doma saha si kacai bibi keur ngisikan ti tukang nangkod tak ka bibi nya ajar ketenan moal lila cenah kitu hampura bibi maneng kuneng ulah kasorang nu kitu patut era inung bapak bakal kaganggu bakal wiwirang di kolong catang upami ngadangu anu jadi anak benang kahormatanana saat sana ngaliwatan hukum tikah neng kade cing hati-hati Kade. bakal jadi sabiwir hiji tah awewe mah seng kaleng awewe mah masih cara lelaki seng tamaga loba pepotongan bibi teh Di antarana sa. tadi Cikoneng aya anu lega tarang buleud geuning sirahna teh ngaranna Saripudin popotongan bibi teh Kalau ampun teh bibi membaheula lamun ieu mah lamun dicaritakeun heueuh kagorengan ieu mah aibnya aib keun bae. naon Pak Haji apa uninga tah jeung putrana si Kapep teh maruk teh kongsi ngagetrik-getrik bibi baheula Aduh. Kutan teh ngeureuy ka bibi. Fungsi ngaraos. obat teuing tepira dibere lauk 3 untuk si Kapep teh harita teh Ditukeran ku lauk eta mah lauk. Nukeran nya tah kitu bibi geulis bibi mah ngawaratosan ka neng deudeuh teuing bager ulah dugi kakak alaman ku neng mah umat
percanten salirama parantos pinuh kuridikan rohani jeung jasmani. Yap ka dieu anak king Datan nira tangan demang. Datan nira tangan demang ewa pagulingan rana. Denera Kang Sabya Prapta ngahaturkeun semah baktos ama lain lihat ningrum nyimbeb tuh cilaka aing yeuh. Cek aing oge narima beja teh kitu koplok teh sia. Tong borosia si kacai ge moal daekeun anu teh mana sia teh. Nah, kabina-bina teh ngasuat teh aduh batalkeun sia batalkeun era aing era. Daso ge mah daekeun mah. Oh, Jawa. suata aduh ampun teh lah mata teh Si banget heula cek aing oge isuk-isuk teh belegug. Nepi kaki itu bebeng mah. Tong bor maneh budak ora aing oge teh sudi. Nah, sia teh kabina-bina teh mah. ieu teh geulis amat teh kasumpingan Henteu mang madongkap ka dieu teh bade milarian tanah mana we aya di desa. Milarian tanah sareng domba. Bade milarian tanah keur kanang domba mang teh. Itu mah ya. Gaduh petet ti Haji Nugraha. Ya. Anak si cantik pada milarian tanah sakantenan pada melak jukutna mentawai ka Haji Apo era mang teh jukut Keur kanang si tak kitu sanes bade ngalamar aya mah amang we ka dieu kitu tadi mah heureuy aduh ampun teuing tadi mah babalagonya. mata teh maneh teh atuh sarkapep nah kabina-bina teuing aing Ngeunah seuri. jadi wayahna nyai cat teu sepuh nyai teh aya nu rek mileuheungkeun kumaha mangga Rino mangga bujeng hingga di anjing bagetokeun ayeuna keneh oge mangga anu mana pisalakieun teh tah sanes nyai sanes hampura deudeuh teh ai asup awak kumaha teh ge cek aing oge sia kablok ai kabina-bina teh sia dook aduh naon teh teh nggak goreng sangu goreng atau apa goreng lukmas Atau goreng dodones. lain bangsa naon itu palcing karuliwat gitu kadeja mau separatis hah separatis anu ngaberontak atau teroris nah jauh-jauh atau jauh-jauh lain tempat salju ieu make teroris nah situ ngomong teh tempat salju teroris apa teroris mah di mana orang aya salju atau aya angin pan sok ngagibri gini awak teh kitu tah teroris tariris atuh teh mah situ Jauh-jauh. Tina teroris, tina tariris. jauh tina teroris tina tariris Tariris anu tahan awak kuris. nah ojang nyamperkeun itu syah Aceng anang.
ulu anjir ini berwes gitu dulu bangsa naon katanya Turki dia teh jika makhluk di dalam laut sipud lamun di laut teh makhluk naon gitu teh kepiting lamun iya balak utak cabok siak waing lamun si laing kuda laut manehna empot Bandar kilo. Kayu negara elo je lemah teh naon ngomong naon mana teh ini mah ibarat gitu barat naon lamun dina mobil kuring meureunnan Corolla ieu meureunnan keor si laing bemo aya rek miluan maneh korong anjing sia teu nyambung dina mobil kana korong ampun alah Kena bubuahan harus makan. cek aing oge lamun dina bubuahan kuring rambutan si ieu apel bapak dewek mangu di deket-deket kene jeung rupa aing teh sia mah ari aing kalinggem anjing teu lain hakan anjing jeung atuh lainna lamun dina imah ieu hotel Hotel berbintang 5. kuring meureunnan loteng imah loteng Imah loteng dilotengkeun. si laing meureunnan imah kontrakan da wala ari aing maneh mah cenah capit nanti nyambung anjing Sudah apa kah? aduh ampun alah cing atuh bere nu hade ka teu jang Sekali-kali mah tuh. karunya deuleu heeh atuh Beri hati. lamun dina kue Isok euy naon euy Yang polu telek mah. taeun hayang ngadengekeun tapi gede ambok atuh kuing kue bolu euy sok ieu cenah ieu putri noong ai kuring nah hayang siling siling bapau ari wik mana ti kotok aing ti kotok poe anjing Apa kah? aduh ampun alah ampun saha ngaranna mana coy kuring teh semar hah semar semar aya tak cepot itu nu tukang dawala da pada rondok ngaran teh ya lamun ieu semar mah semar Samsudin kuring cepot sutisna tah ieu dawala hayati nah ngaran awewe atuh Jauh-jauh. di kamarana euy pada ngajugjug pertapan banyukan sana dek naon dek ngalamar sim kuring teh hah dek ngalamar ngana ca awewe payu pisannya nah sarua jeung uing euy uing oge samaksud ieu teh dek ngalamar kasaha heuh ka eta awewe Dewi Nila Ninglung uluh
dedengan tedek ngalamar kanila ningrum kurang ajar sia nyau molotot eta teh kabogoh aing dulu anjir hawa awewe eta Semar kakara aing nepi ka kitu eta emong lalakina teh biasana mah jadi jelema sobar nah ayeuna jadi kitu bapak aing nyaan kapeletna teh bapak urang ngaganggu Dewi Nilaningrum dina harti hayang saling sing hareupan jeung aing dibelaan nyawa motor atuh oh eta jelema kieu gede kawani dibelaan mung kana rombongan panayang teh heuh sia saha nu ngaganggu Dewi Nilaningrum dina harti hayang saling sing hareupan jeung aing sia teh ujung-ujung ngamak sia kabeh tuh dah kitu akibatna tah ceguing oge geus eureunnan atuh urang kumaha magelis cicing sia teungeun nah deuleu bebene dek diheureuyan batur waduh anjir mun teu pantes eta aki-aki ngomong kitu acan ge tepung nyebut bebene acan ge tepung geus nyebut bebene bebenul lain bebene urang ajar sia jelema kieu patut hayang kawin ka awewe geulis tobat Gusti ngeunteung sia tidak teh sarupa jeung nu kasep goblok dek kasep dek henteu ari jodoh mah deuleu Pak geus Pak tungtungna mah tak kitu geuning jadi pasea urang teh cicing sia aing gelut kumaha atuh geus kieu bapak teh gugu mah gugu we atuh heuh nya kitu ada soal nu ngaganggu mah murid anakna tanggung jawab aya kanyaatan aing teh deuleu nanyakeun wungkul sa teh dek ngalamar si lain dek ngalamar deui nanaonan eta teh saingan aing deuleu nganu harti ngajak pasea jeung dewek lain hehehe ya tetenya Ansia Semar sah aduh Gusti era aing kolot tapi ka kitu kan haling kitu bepeng naon sia teh haling ka mundur paling nu beger cenah atuh nu beger mah bisi teh laksana kawin kan nyumput kitu bisi cacat ngene ku abah urang tulungan ka itu jang tulungan aing jang kaki itunya euy maneh teh bapana atawa anakna dewek teh bapana bapak tani jadi eta nu hideung teh anak maneh anak geuning mung di baju nya kitu we ning buligir keneh teh bae kahujanan taranjang nya pun hapunten teh pun anak teh idiot Peksing harapan kanya lamun teh mah ayeuna maneh melaan anu anak bener anak maneh sok ya raja aing anu geus kaitu mah deuleu aing ngajaga di dieu bisi awewe kabur ditewak bae di dieu pokona di dinya ulah ngaganggu eta awewe dina harti saling hareupan jeung dewek sok minantueun teh kitu wanieun sia ka aing nu goreng patut kieu mah moal diameuan ku awewe moal nararasaan sia kasep kitu entong hayang meuli pispot cucurut adapun batu entong hayang kasih cepot camerut mah geuning nyatu lawan terain aling ini lawan wae ya sia goblok jeung deungeur lawan lawanan cikan sok aya nyawa